Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halutea dengan anu kasepnya sakabupaten Bandung Barat. Dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanaraskeun hanca nu katunda dina padaran dongeng anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian anu katilunya. Ngahaja ku simkuring teh diulang deui teras dirarapi dina channel YouTube-na dongeng Sunda Mang Ian kaoge kaduana sambil ngantosan updateannya dongeng-dongeng anu kejar tayangnya eta saninten emas sareng Dewi Skartaji oge campaka di Pasir Remisnya tah ieu mah datos aya dugikeun ka tamat pala wargi sadayana nya. Atuh kumaha ieu lalakon salajengna Ratu Jin Toloheor teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na dongeng Sunda Mang Ian. Mung sakali deui anu tak can subscribe kena YouTube-na dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna nya. Da subscribe mah gratis. Anu parantos subscribe pokona mah didoakeun ku simkuring nya. Komodi anu teu skip iklan mah sing bagja sing loba artosna nya. Pokona mah sing bunga sing segala kabeuli dah. Oke ulah hilap di like di komennya sareng di share wajib komen da bager nya naon we saka inget komen nama sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng anu dicanakeun ku simkuring nya teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu nya tah ieu sabaraha we saiklasna da simkuring mah sanes dina radio ngadongengna nya ieu mah parodi we eta ngamumule seni budaya basa Sunda di zaman kiwari ya zaman tusum dongeng ban kiwari mah. Kumaha tuh salajengna ilalakon nyimimi Ratu Jin Toloheor nya. Ulah ka mana-mana tetep di channel YouTube-na dongeng Sunda Mang Ian supados teu nyangkolong tingkana waktos ayo urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian anu katilu. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung saprak aya di alam manusia Ratu Arum teh loba pisan ngalaman kajadian nu matak aneh pikeun dirina. Kangaranan bangsa jin tangtu miboga tata cara kahirupan anu beda jeung manusia. Sakumaha ilaharna awewe Ratu Arum gawena teh ngaluis diri ngurus awakna. Puguh bae Ratu Arum atawa nyimimi mamalihan teh beuki tembong atuh mencrangna. Tapi sok sanajan kitu Ratu Arum teh kacida turut tumutna ka Amu Esin jeung ka Bahkune tarabaha lamun dititah narah nyebut mung samangsa dipinang saraya dipenta tulung. Kageulisan Ratu Arum teh geus sumebar ka tiap lembur geus nerekab ka saban wewengkon jadi catur urang lemur kacapangan balarea utamana mah pikeun kaum lalaki. Loba lalaki nu ngahelaran nu ngaharaja datang ka imah Amu Esin anu datang lain ukur ti lemur nagrak ti lemur sejena oge sarua daratang hayangeun apal.
Ari anu ngaranjang Taralengo sok rajeun barang bawa aya nu mawa sampe, jagong, tales, boled, cau nu pikeun ka beas. Da ari mawa martabak mah can usum zaman harita mah. Pikeun amu esin atawa bahkune mah teu pandang kana bawana, kasing sahabai oge anu datang teu boleh galeh ge. Ari anu daratang ka imah amu esin teh teu kabeh boga karep hayang ngalaki rabi jeung nyimimi, tapi maranehna ukur hayang ngawangkong jeung nu lenjang. Nyai, ka dieu heula. Kadenge sora amu esin nyalukan anakna. Ratu Arum anu keur aya di kamarna gentak nyampeurkeun. Aya naon ambu? Tema Ratu Arum ngelol tina lawang panto. Ieu beas isikan heula katampian. Ambu kago keur nyacag sampe ieu teh. Ke lamun geus asak sampeuna anteran bapak ilaing ka sawahnya. Kade, keuman heula sakedeung memeh diisikan teh. Beasna loba bakatul. Amu esin mikeun boboko anu dieusi beas ka anakna. Ratu Arum teu nembalan, gejlik bae indit katampian bari ngelek boboko. Salila cicing jeung amu esin kakarek harita Ratu Arum dititah ngisikan, anjog katampian beas dicurugkeun kana pancuran tampian. Inget kana papatah amu esin, lamun beas teh kudu dikeuman heula sabab loba bakatul. Panon Ratu Arum rurat reret kawas aya nu diteangan, ret kaluhureun tampian, didinya aya kulah leutik anu ngabendung cai nyusu. Ratu Arum kaluar ti jero tampian muru kalebah kulah leutik. Wur atuh beas teh tina boboko diawurkeun kabeh kana kulah. Ratu Arum terus bae ngungkug balik deui ka imahna. Basa datang ka imah, Ratu Arum gek bae diuk dina jojodog, leungeunna hideung ngasurkeun suluh ka jero hau. Amu esin norojol ti jero, cag kana boboko, panonna rurat reret sabab teu ningali beas meunang ngisikan dina boboko. Keke Nyai, ari beasna ka mana ieu teh? Ceuk amu esin panonna mencerong ka anakna. Har, kapan saur amu kedah dikeuman heula margi seueur bakatul? Dikeuman? Maksudna dikeuman kumaha ieu teh Nyai? Amu esin menikerung bakatku bingung. Mun dikeuman dina kulah tampian? Temal Ratu Arum teriuk-riuk. Baruk dina kulah tampian? Kabina-bina tenggi laing mah Nyai, ku harianeun kalakuan teh. Jaba beas ukur sakitu-kituna deui. Cek amu esin bari mencetan tarangna. Aya rupanya jadi geulis, tapi pikiranana jadi bodoh. Aduh, abdi tu mampi kana kadar anu tumiba ka anak abdi Gusti. Gerentesna amu esin ukur tumarima kana papasten tinu maha kawasa. Burung palung bodoh gelo oge da tetep bae anakna sorangan. Ari Ratu Arum teu nembalan, cag kana boboko terus bae ini tidinya. Amu esin ukur nutup ku paneuteup kanu indit. Heuleut sawatara waktu, Ratu Arum geus kadinya deui bari mawa boboko anu pinuh ku beas meunang ngisikan. Boboko ditunda, Ratu Arum terus bae ka kamarna. Panon amu esin tangka bolotot basa ningali kana boboko. Kapan sidik beas anu diisikan teh tadingan seukur saleter, ari datang deui saboboko pinu moal kurang ti 10 liter. Nyai, ka dieu heula sakedeung. Amu esin nyalukan ka anakna. Aya naon deui ambu? Tema Ratu Arum ngelol tina panto. Lain ieu teh Nyai, kapan sidik tadi teh ngisikan teh ukur saleter. Tapi ayeuna jadi saboboko pinu. Di mana ieu teh beas nu sabenerna? Amu esin kacida penasaran hayang apal ti mana datangna beas nu sakitu lobana, kasieun anakna nguku danu batur. Nyaho teuing atuh ambu, beasna bae baranahan, sigana mah aranakan eta beas teh. Temal Ratu Arum ngaleos deui ka kamarna.
Ngadenge caritaan anakna, Amu Esin teu ngomong deui. Najan pinuh ku kabingung, beas menangisikan teh ditagenkeun kana aseupan arek dikarihan. Tapi kudu sawareh-sawareh sabab beasna teh aya kana 10 leterna. Ari Ratu Arum leos bae ka goa, cag kana gentong beas, taya sabukur-bukur acan, beas geus koredas. Ratu Arum rumah sanumpang di imahna Bahkune jeung Amu Esin, manehna mu ngahesekeun kanu boga imah. Ratu Arum lemat pangawasana, gentong diusapan lalaunan, dumadakan, gentong teh jadi aya beasan meh satengahna. Ku pangawasana Ratu Arum, eta gentong beas teh moal beak-beak, lamun dicokot saleter, asup deui saleter, kitu jeung kitu we satuluyna. Dina wanci tunggang gunung, saanak bojo geus ngariung di pawon, minangka anu rada mahiwal teh nyaeta sangu aya kana 2 bobokona, kawas anu rek hajat we atawa syukuran. Bahkune ngareretan kana boboko, ngarasa helo ku polahna Amu Esin anu dadegler, nyangu aya kana 2 bobokona. Iya, ite arek aya riungan hamin atawa kumaha ite nyang tak kasasangkeun kieu. Pokna Bahkune bari mencerong ka pamajikanana, Sok-sok bae geura dahar montong loba tatanya dareun. Nu penting mah beuteung seubeuh. temal Amu Esin panuna ngadila ka salakina. Dikitukeun teh ku Amu Esin, Bahkune teu daekeun cumarita deui. Brak bae sararea dalahar, dengan sang kawilang basajan ukur aya pais impun, lala burumbah samel guang diemohan ku seupan pucuk gedang. Ratu Arum daharna ngalimed, ngan kana sambal mah ngadaharna saeutik-saeutik, geus apalun lamun loba teuing mah bakal jadi matak. Ragamang kana seupan pucuk gedang, nurutan Amu Esin meureunan ti dituna mah, memeh di dahar dicocolkeun heula kana samel. Barang kedewek panon Ratu Arum tangka buncelik, beungeutna nyengir bari bibir gidigan, ku sabab karasa pait pisan melelel nanding batrawali. Ieu teh kahakana naon deui? Kacida pahit pahangna kana sungut. Nyaan kacida ahengna kahakanan manusa mah. Kitu gerentes hate Ratu Arum bari jeung teu oleh bibir gidigan. Kacaturkeun deui Nyi Mimi anu dibawa ku Raden Manggala jeung Senopati Gangaspati ka nagara Jin, nyaeta nagara Cakrabuana. Basa anyog ka karaton, Nyi Mimi dipasrahkeun ka para dayang karajaan, ku para dayang Nyi Mimi dibawa ka kamarna. Patih Raden Manggala teras bae ngadeuheusan ka rajana Prabu Sanghyang Wisesa. Harita sang Prabu teh nuju calik dina kursi karajaan disarengan ku prameswarina Den Nyimas Pohaci. Memeh cumarita cedok nyembah heula ka rajana. Agung pangapunten Gusti, sakumaha anu tos kapisanggem ku salira Gusti? Wireh jisim abdi teh kedah milarian tuang putra nyata Ratu Arum dugi ka kapendak. Aya hibar pidua ti sadayana tuang putra tos kapaluru, samalih mah kacana ka dieu jinisna oge. Ceuk Patih Raden Manggala bari cedok nyembah deui. Syukur Manggala,
Ulah teh kacidabungana. Cirining anjeun gawe rancage. Kapan biasa nama lamun nyusud anak kula teh meakeun waktu mulan malen. Sakali deui kula ngarasa bunga Manggala. Ke, di mana kapanggihna anak kula teh Manggala? Waler Prabu Sanghyang Wisesa teras bae tumaros ka patih Raden Manggala kata wisrarai Prabu Sanghyang Wisesa ngemu kabinga. Hatur nuhun Gusti, eta mah datos janten kawajiban jisim abdi nun, salaku bebenteng nagara, dupi kapenakna mah nuju kulem di bumi manusa sun. Bu, ayaku toloh heor pisan boga anak teh nya, make jeung sare di imah manusa sagala rupa. Tapi keun bae sabab anak kula ayeuna mah geus aya di dieu. Kieu ieu teh pati. Unaun pangna kula nitah anjeun neangan anak kula. Taya lian, kula teh arek indit salila 2 bulan. Lunta ti nagara nyubadanan pangangki Raja Wangsa Brahma ti nagara Kandaga. Kula indit tibarengan ku Prameswari. Ku hal eta pisan, kula arek nitipkeun heula nagara ka anak kula. Nya ka Nyi Arum, salila kula lunta ti nagara. Susuganan ari dibere pancen sarta tanggung jawab mah anak kula teh robah pangadatan bisa babalik pikir. Kitu kasauran Prabu Sanghyang Wisesa ngeceskeun ka patih Raden Manggala saperkawis anjeunna bade lunta ti nagara. Kahartos-kartos pisan kaula nun. Salajengna kumaha? Kula arek meredih ka anjeun. Sangkan ngaping ngajaring ka anak kula sajeruning ngaratuan di ieu nagara. Apal sorangan meureunnan, anak kula teh atah dina pangalaman, can boga luang jeung pangaweruh. Bisi salah marentah, engke lali kana diri, dina engguning ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Tah kitu Manggala, mugi kaharti ku anjeun. Saur Prabu Sanghyang Wisesa meredih ka patihna sangka nalingakeun putrana nu bakal jeneng janten ratu di nagara Cakrabuana salami Prabu Sanghyang Wisesa jengkar ti nagarana. Teu pindo damel Gusti, sagala rupi kasauran Gusti diestokeun pisan, bujeng hingga tanaga sareng emutan, sok sanaos larapati kasanggakeun sun. Walon patih Raden Manggala nyaritana tatag jeung teges pisan. Syukur Manggala, kula banget percaya pisan ka anjeun. Engke satu tas anak kula hudang tina sarena sarta geus bebersih. Anjeun ku kula bakal diteang deui ka dieu. Ngaranyak semi samangsa kula masrahkeun kakawasaan ka anak kula. Tah kitu patih. Jigaina mah anjeun geura balik kula. Saur Prabu Sanghyang Wisesa masihan kacindekan ka patihna nyaeta Raden Manggala. Dawuh timbalan Gusti, seja amit bae sun. Walon Raden Manggala bari cedok nyembah karajana teras jengkar tidinya. Kacaritakeun Nyi Mimi anu keur sare di kamar karaton nyaeta kamarna Ratu Arum, kulisi Nyi Mimi teh ngulisi, lalaunan panuna beunta, ret ka kenca, ret deui ka katuhu, tuluy neuteub lalangit kamar, repeureum deui, korejat, Nyi Mimi ngorejat, panuna buncelik, beungeutna ngadadak sepa, leungeunna uyup ayap kana baju anu keur dipakena. Ret kana meja gigireun tempat sare, kaciri aya mahkota warna koneng ditaretes ku batu permata. Nyi Mimi terus bae alak ilik nitenan kayaan didinya, pangrasa keur aya di alam pangimpian. Kerawak jempolna digegel, tetela karasa nyeri, cirining manehna teh lain ngimpi. Gusti, aya di mana abdi teh? Palang siang abdi teh geus maot. Abah, ambu, tulungan abdi. Hing bae Nyi Mimi teh ceurik bangun ka nyerian. Rasa kasieun jeung kabingung minuhan dirina, sajongjonan mah Nyi Mimi teh ngadingdiut ceurik.
nyangakeun semaha pangabaktos Kanjeng Ratu. Gebeg Nyi Mimi ngaranjug keur ceuri ke manehna ngadadak repe. Bre katingali aya 2 awewe keur aneprok we bari nyembah. Panun Nyi Mimi molotot ningali ka eta 2 awewe. Nu tayalian eta teh para emban. Adi eta 2 emban miboga rupa geulis sarta ngarora kene. Hapunten Kanjeng Ratu, jisim abdi duaan kapi unyu ku Ratu Sepuh. Kedahanyana Kanjeng Ratu katirta manik kanggo ngebak. Cek salah saurang emban bari cedok nyembah. Leng sirah Nyi Mimi karasa lieur, awahing ku bingung mikiran kajadian anu tumiba ka manehna. Nu inget dina pikirna pan manehna teh keur sare satu tas salat tahajud, tapi mangsa lilir geus aya di tempat anu kacida ahengna. Nyi Mimi ngagideg-gidegkeun sirahna bakating ku balueng. Mangga urang angkat sasarengan Kanjeng Ratu. Cek salah saurang emban bari cedok nyembah deui ka Nyi Mimi. Sa ranjeun duaan teh? Cek Nyi Mimi sieun-sieun oge maksakeun tumanya. 2 emban silih reret jeung pada baturna ngarasa helo ku caritaan anak rajana. Kapan geus biasa maranehna teh duanana kumaula ka Ratu Arum. Cimut, Ratu Anom teh boa lulungu keneh nya. Cek salah sahiji emban ngaharewos ka baturna. Nyaho teuing ungik, uing ge bingung sidikan. Temal baturna sarua ngaharewos. Nyi Mimi ukur ngabandungan para emban anu pating harewos, tapi kalilaan mah Nyi Mimi ngagugu kana pamentana para emban. Najan pinuh rasa kasieun, tapi Nyi Mimi oge banget ku rasa panasaran. Nyi Mimi digendeng ku 2 emban kebat asup ka hiji rohangan. Eta rohangan teh tempat mandina Ratu Arum. Barang sup ka jero rohangan, panun Nyi Mimi ukur molotot ningali rohangan nu kacida endahna. Lalangitna pating kurilap kawas make batu permata, ubin hurung herang matak serab. Di tengahna aya kulah leutik paragi ngeueun, beh luhurna aya pancuran make gambar hulu maung koneng emas. Di jero rohangan kacida seungitna meleber matak seger anu ngangseuna. Para emban ngaganti baju Nyi Mimi ku samping kebat tengah dada. Bari rumegak Nyi Mimi lalaunan asup ka jero kulah, karasa caina teh haneut jeung lemes kana kulit. Para emban ukur nyerangkeun kanu mandi bari pating harewos. Lantaran kulit ratuna teh kacida bedana. Anu biasana bodasnya cas kawas kapas teh ayeuna mah jadi hauk jeung belang. Ari awak Nyi Mimi memang belang, beheung jeung beungeutna hauk, tapi awakna bersih najan teu bodasnya cas. Leungeuna tina siku kahareup sarua hauk balas ka pentrang panun poe, ngan untung sukuna mah teu hauk lantaran tara ka pentrang kahalangan ku sampingna. Sanggeus ngarasa cukup tina mandina, Nyi Mimi cengkat terus bae pada ngagendeng ku para emban. Satu tas mandi di tirta manik, sir kawanitaan Nyi Mimi teh ngabarasat. Sabab tirta manik teh ngabogaan hiji kakuatan sarta bakal nyurup nyuwun ka sing saha bae anu mandi di tirta manik. Satu tas aya di kamar, para emban milihan baju ke ratuna. Rap Nyi Mimi make baju kabaya hejong ora dikemben dengah dada. Kahandapna sinjang lereng lokat malan ngah bitis pula soklat gurat emas. Buukna disanggul gelung rumbai, kaciri rambut amis cauna ngagarbay kana tarang. Mahkuta emas dipapaes ku batu permata geus dipake dina sirahna. Nyi Mimi geus salin jinis jadi ratu geulis campernik matak serab anu nenjo. Najan beda pakulitan jeung Ratu Arum, tapi kerep beungeutna mah tamleg pisan. Pon kitu deui dina tangtungan teu miceun sasiereun, leumpangna oge sarua ngalanggeor meong congkok. Digandeng ku 2 emban, Nyi Mimi asup ka ruhangan paragi dahar. Di dinya geus nyampak para dayang. Samangsa Nyi Mimi asup, para dayang hempak merbayak sanyarembah ka Nyi Mimi anu geus jadi Ratu Agung Nagara Cakrabuana. Nyi Mimi gek diuk dina kursi,
panuna ngareretan kasakuliah eta rohangan, para dayang tarungkul awahing ku ajri, para emban aremuk nganti panita. Panun nyimimi tenan kadaharan jeung inuman anu ngaluya dina meja, nyimimi nyidik-nyidik kana kadaharan tapi uleh teu apal kusabab manehna kakarek nempo mangsa harita. Nyimimi katari ku sangu anu cikru ku samara kawas sangu tumpeng ngan ieu mah sanguna teh baradag jeung paranjang. Eta sangu teh dihijikeun jeung sabangsa sayur katut daging meunang nyiksik. Lamun di bangsa manusa mah disebutna teh sangu biryani. Samemeh nyimimi nyokot piring kapiheulaan manten diasongan ku emban. Onyek semangga Kanjeng Ratu, bade tuang naon? Nyimimi nunjuk kana sangu biryani, emban ngawadahan kana piring emas, sok ditunda hareupeun nyimimi. Bari asa-asa nyimimi nyomot sangu, am dihuapkeun, tetela karasangeuna, kop kana dagingna, karasa hipu jeung guranyi. Saterusna madekul bae nyimimi teh dahar bangun anu kokomoan, kawas kokoro mangih reuwah, sang meh peren dihanca ku sorangan, para emban ukur silih reret we jeung pada baturna. Cacap daharna nyimimi nyokot inuman anu warna beureum karasa amis kareueut ngageleser kana ti korona. Sakabeh kadaharan anu araya di dinya dicobaan ku nyimimi, para emban katut para dayang ukur nyaksian kana ketak ratuna teu waranieun geugeuy saban geureuh. Kulantaran geus pada apal kana adatna anak rajana, lian tiwang kelang oge kacida galakna. Nyimimi kairing ku para dayang leumpang lalaunan muru karohang utama karaton tempat Prabu Sanghyang Wisesa sareng Prameswarina linggih. Barang serog kadinya, Prabu Sanghyang Wisesa sareng garwana Den Nyimas Pohaci neuteub antep ka putrana. Para dayang langsung hempak merbayak sanyarembah ka raja katut ka Prameswarina. Ari nyimimi ukur colohok, awakna semu ngadeg-deg awahing ku kasima. Ke, nah aku naon buat kadon ngajengjeun di dinya nyai. Saur Prabu Sanghyang Wisesa socana nyidikeun ka putrana, pon kitu deui biangna Ratu Arum nyaeta Den Nyimas Pohaci. Tuleh nyidik-nyidik ka putrana nyaeta Ratu Arum. Lalaunan nyimimi ngadeuketan ka Prabu Sanghyang Wisesa terus bae munjungan. Haturan juragan, wilujeng tepang. Ceuk nyimimi bari rengku, nyimimi munjungan deui ka Den Nyimas Pohaci. Haturan oge Den istri, wilujeng tepang. Prabu Sanghyang Wisesa sareng garwana Den Nyimas Pohaci silih reret, ngaraos bingung ku polah putrana anu ngadadak janten robah. Pamirsa sadayana, waktosna parantos tenyekapan di giningannya kanggo ilalakon Ratu Jin Toloheor bagian anu katilu. Kumaha salajengna ilalakon nyimimi nu janten Ratu Jinnya? Cagurang tuna heula aja, insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu kaopat. Tak kitu pala wargi sadayana ngajak kusim kuring dipedar deui diulang deui ieu dongeng teh kanggo ngararapi sadayana dongeng anu dipedar kusim kuring dikempelkeun dina YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian sambil ngantosan updatean dongeng-dongeng anu sanesnanya anu kejar tayang nyaeta Saninten Emas sareng Dewi Sekartaji oge Campaka di Pasir Remis teh gitu. Dan upami sim kuring enang ngantosan update moal ngadongeng gitu, geus we urang ngadongeng anu atosnya
maksa deh sakantenan ngadangdosan deui itu kualitas sound gitu segala rupina tak gitu pala wargi sadayana nya. Dan sanes hartos itu can beres ngadongeng nu sanes da simkuring ge ngantosan nya. Daripada taya dongeng mending orang dongengkeun anu memang tos ayanya di awal dugikeun ka akhir gitu. Dinten sadayana ieu Ratu Jin Toloheor teh aya 55 episode. Terus engke aya bagian 3 episode teh khusus naon teh khusus lebaran kayaknya aya pas kaleresan pisan ieu teh dina 2 tahun kapengker 1 tahun kapengkernya 2 tahun kapengker. Iya dongeng teh dipedar dina sasi siam oge gitu pala warginya gitu. Memang tamat nate tos 2 tahun gitu. Di ayeuna mah tos aya kacepeng sadayana gitu. Di awal dugi ke akhir. Janten moal ngantosan sadinten 3 episode dugi ke 4 episode gitu pala wargi sadayana. Sosok Kunti Cacih orang munculkeun deui ya gitu. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda di hanjuang siang urang teuneun di haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.